anu kuari nu gugur di Palestina sabaraha ratus manusia aya keanehan tutupan mayit-mayit anak-anak muda anu berjuang ternyata baru beberapa menit dibuka seungitna luar biasa ketika dibuka wajahna lu teu seuri salah satu keajaiban dunia Yerusalem nu ayeuna seungit langsung ditutup eta teh berita-berita eta. Tetapi di Yerusalem apaleun, Yordania apaleun, Mesir apaleun, sekitar Timur Tengah sangat apaleun dengan keambeseuit jeung senyum bahkan anu seuri sagala wari luar biasa himmahna terhadap peperangan di Timur Tengah maka jaga ujianna. Sebab naon nyata itu nyata. Gugur langsung maka jadi perhatian eta teh ya lain sambarangan atuh kos kitu teh masyaallah karim. Nah ieu semangat perangna ku ari Timur Tengah henteu bisa ditahan ku ari bahkan budak leutik salariak perang tah lamun geus dibere kos kitu geus hararese hese ta menang Allah tah mah geus teu carita menang geus teu carita eleh tah mah caritana berjuang we geus pokos urang bogo ka awewe geus pokona mah ieu mah caritana geus carita daekeun teu daekeun aing mah ngapel we geus ka ditu hei cenah eta mah aya kuntilanak kan dialak kuntilanak teh liwat ka kuburan aya nu anyar teh mah dialak lawan ku aing eta mah semangat juang itilna pohara teh mah Masya Allah tak urang kakasek itu bagikan pohara jasa dah geus be buta lain lalagan cinta adalah buta-buta baik segala-galana kolot ya kolot di lengkahan kolot dari kemana sih Allah lo omong kolot mah nang kadang orde lama hormat teman di lengkahan blak Masya Allah teh si budak geus ada pula cerita ada batu cinta ngaranna ge eta wah semangat juang nak Masya Allah lain lalagan termasuk di Indonesia kuari geus teu katahan hayang ka Yerusalem lamun teu ditahanan lain lalagan loba jasa sakieu ditahanan geus haraya di dari itu heran naik naon eta jelema heran naik naon lantaran di dieu kan dipersulit di dieu teh di bandara teh beusi aya ketinggali anu berjuang ka Yerusalem di dieu pasporna dan lain sebagainya melalui kitu laut-laut sangat hayang nyaho tah kula mah hayang nyaho maksudna eta KTP-na urang mana gitu tah cara rebatnya sakudieu ditanyaku ku negara kamu di sini apa ya saya mau perang kamu nggak takut mati ya kalau takut mati masa saya kesini di dieu na ge horenganan geus pamit ka indung bapana anggap kula mah maot bae geus leuwih ti heula ka sorga Masya Allah eta urang Indonesia eta kok mau urang dituna tuh mentek ieu mah tinggal ngajegurna doang geus ulah-ulana naon di dieu bae ge di dieu kula sok nanyaan ka tamu-tamu di Yerusalem perang kumaha lamun Indonesia ge diserang ku Amerika yo atuh kiai perang sia bangun halang amat ieu ngomong perang datang deui tamu isukna teh ditanya ku di Yerusalem Masya Allah tak Israel merangan Islam kumaha lamun Amerika jaeta Bunyamin Netanyahu teh pan naon garang-garang ngancem ka Indonesia akan dibuat seperti Yerusalem Indonesia sembarangan aja kumaha lamun perang atau perang mah lain saurang kabehan cenah kiai ye hebat amat ieu budak ye hebat urang Indonesia tak kos kitu alah beakeun memeh urang itu urang-urang heula cak cenah teh saha lah pokona aya bae geus sia mah boga musuh meureun dek beakeun urang lembur urang heula cak cenah teu beres aya deui saurang di Yerusalem eta diserang ku Israel bukan perang kiai eueuh nu ngeluh di urang ge eueuh ke sia nu mantap kayak perang hutang gede paeh mah beres kan kiai emang motifnya macam-macam ya mau siap perang teh motifnya macam-macam ya ya Allah anu frustasi bae teu ditarima nah nu jelas mah semangat juang Indonesia lain letik diakui dunia sebab boga sejarah Indonesia mah eta teh aya bahasa parahyangan ye atuh sireum ge sireum katincak-tincak teh mah ngegel eta teh peribahasa lain berarti ditincak aju paeh lain sia mah ulah nganggap teu jauh ka peribahasa sih sia mah bodoh
berarti orang Indonesia semangat juangna lain leutik. Ternyata pohara luar biasa. Tinggal saha pemimpin-pemimpin perang untuk negara pasti TNI jeung polisi. Untuk masyarakat biasa dikomando ku ustad. Asal cek ustad ngeriung. Denges pokoknya mah musola mah rubuh jangan. Ustad asal geus ngeriung ustad. Masya Allah. Dipimpin ku kiai ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Da eta teh lain sambarangan, eta teh napas Nabi keur diserot. Urang mah kan maca kitu lain. Ya Nabi salam alaika. Emang Kangjeng Nabi nanti ngajawab. Alaikassalam, Waalaikumsalam. Ya Rasul salam alaika. Waalaikumsalam. Kangjeng Nabi hadir. Semangat juang Kangjeng Nabi moal aya tanding sadunia. Ketika kiaina geus ditiup ku Kangjeng Nabi, poh. Dia Nabi salamkeun. Ya Nabi salam alaika. Semangat kan luar biasa. Bau berkat teka bawah. Masya Allah Karim. Teter neboga mulu dan teter. Kaisinan jawara 3 jawara teter berkat. Napas Kangjeng Nabi. Eta kakaraknya urusan kos kituna. Lamun napas Kangjeng Nabi geus disambat ku para wali-wali Allah, disambat ku para ulama. Emang kumaha gitu. Kobaran perang lain timbul ti kiai, ruh Kangjeng Nabi. Eta teh tadi haridil mukminin alal kitab. Kobarkeun terhadap para mukminin. Merangan kufar. Tanpa ya halak menang ya'lu wala yu'la alaih sorga. Ki Umar kapan kakarak nikah doang Ki Umar mah isuk-isuk begitu beres nikah langsung Kangjeng Nabi ngobarkeun perang. Kangjeng Nabi barang siapa orang yang ikut perang memerangi kejahatan-kejahatan, memerangi musuh-musuh Allah, memerangi musuh-musuh agama, tidak akan sulit untuk masuk surga. Seakan-akan pintu surga di hadapanmu, wahai para sahabat. Andai kata engkau gugur, engkau sudah ada di pintu surga. Andai kata engkau menang, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Berkobarlah bendera Islam. Silakan berpikir antara berangkat dan tidak. Bagi orang yang punya kesempatan Kangjeng Nabi untuk masuk surga, silakan. Di Umar kakarakia doang tas nikah, iya korma di dia korma dek di dahar ku Ki Umar. Cek Ki Umar teh wahai korma, maneh ngahalangan aing antara aing jeung lawang surga. Aing nyaho diri aing kakarak nikah, aing dek ngadahar korma. Moal di dahar ku aing sia korma, aing pamit ke pamajikan aing, embung antara aing jeung lawang surga kudu kahalangan ku sia korma, balakeun korma cager mah berangkat perang eta kakarak tas nikah can ditoel-toel acan. Masya Allah Karim. Bayangkan coba semangat perang para sahabat. Bebeja ke Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum berangkat. Begitu perang gugurnya na di Medan Laga. Naotnya na Kangjeng Nabi tanggah kaluhur pangheulana roh nu asup ka surga Ki Umar. Sebabnya na ngomong bung kahalangan aing antara aing jeung lawang surga. Mun sia korma ku aing di dahar berarti aing kahalangan ku sia keneh. Iceun korma teu aya kesempatan ngadahar korma acan. Komo pelukan mah Masya Allah. Nah semangat perang para sahabat seperti eta. Perhitungan anak hiji we mendapatkan ridho Allah subhanahu
wa ta'ala ulah dikira di Indonesia teh seperti eta. Tingali sejarah waktu kemerdekaan, tingali sejarah sebelum kemerdekaan. Belanda mencatat keistimewaan daya juang, kobaran semangat perang di Indonesia hanya Belanda. Anu boga sejarah tentang Indonesia. Berapa ribu orang Belanda nu gugur di Indonesia. Kemudian keistimewaan Indonesia sangat luar biasa. Nya nangis ngomong mereka Amerika, jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk Indonesia mah. Dia ngomongan ke Belanda. Serius kurang. Ulah nanaon nih kieu bae. Di lapangan main bola. Wah, dahsyat main bola. Rame. Ngan ribut gara-gara M. Begitu sat bola asup ternyata hen. Ieu teu ngarti, hayang asup bae. Ieu hen. Nah, akhirnya kan ribut gede. Si Arifin santri liwat, Masya Allah ceknya aing ke karakter muka bab islah ceknya ya. Supaya dinasehatan jelema nu ribut langsung turun jana di mobil. Stop ribut tidak ada gunanya ribut. Misal hebat jasa kan eta santri teh boga kos kitu dan lama ribut. Misal stop gunana hiji urusan main bola, nomor kedua ada urusan ribut di mana baik itu bagus, kecuali hiji perang sabilillah caknya nanti kan aya jelema pemuda mah goblok jasa udah konyol amat sih santri mana sih kuai langsung belati di keluarga tubles ku jalan dia ditubles potong pesona nyana si Arifin kaget pada potong yang puasa tilok wiridan tioti potong jadi kaget atuh kan bubar kabeh nurut ke Arifin lantaran potong peso geus kumaha mau kumaha santri behat bobar ulah aya ribut-ributan ulah aya nu ribut geus tukar mah mentah hampura urang sebab sakir ribut rugi urang ke perang ngalawan kafir bubar kabeh ribut Arifin gagah jasa peso belati potong. Guys, pokoknya mah orang memeh ngalawan kafir, orang minta wiridan heula ka si Arifin. Berduyun-duyun pemuda kabeh lantaran ieu suara perang di Indonesia geus pahar aja saya. Polisi geus teu puguh henteu ka mana, TNI dipergantikeun ku ari can jelas ka mana arahna, pamarentah bangun tepati melindungi masyarakatna. Maksudna can jelas. Bintik-bintik peperangan ai indek pemilu mah jak kabeh kitu ya geus pemilu mah henteu sabenerna mah ngan ieu besi kejadian perang kabeh daratang ka Ki Arif si Arifin menta wiridan kena gagah jasa kadanan ku ka Yerusalem caknya nu diurang teu bisa caknya teu bisa kabeh menta teu bisa emang beneran teu bisa nya mah ari eta waktu keribut belati potong eta mah kieu caknya kula ndek balanja ka toko kabeneran ku guru ditah meuli paranti nyuk sangu tina besi contona ieu tah dek haol meureun jadi ku kula dilepetkeun di dieu di samping nyana tanyana ngabelati pas ka dinya tuh potong pasti jadi lain gagah tak eta karomah santri bae geus berkaromah eta can wiridan sakitu ge Masya Allah ku centong sangu doang potong eta kusana ditita ku guru lah betul ditita ku guru mah tetep bae katubles jana ge ku sabab ditita ku guru ya meuli centong kos ge jeung haol ye agas jadi kan gunyana kana samping kumpul deh sampingna ge ka dieu atuh ituna bae nu nubles teh salah deui kunaon lain ka dieu atuh teh potong nu nubles teh ampun si Arifin lagi kaget, potong heran nih. Lah, semangat perang ketika dikobarkan emang kumaha gitu. Beuh, moal aya kasieun atuh. Nah, kulantaran kabelah di nama sahabat teh nambah. Dengan bertambahnya sahabat kadang-kadang kan jelema teh saling andalkeun ai keur ieu mah keur setikan rasa tanggung jawab teh pohara ongkos kebersihan di zaman kula leutik beuh lantaran jelemana kurang pati loba
eta lurah ketika dek Agustus Masya Allah turun ke jalan karena rasakan keneh seluruh masyarakat nyapuan jalan, seluruh masyarakat nyen jalan cair, seluruh masyarakat diinstruksikan supaya ngapuran, seluruh pagar-pagar berikut tatangkalan jeung imam-imam nu aya di sisi jalan. Terasa Agustus teh milik urang kabehan. Masya Allah, ketika bendera merah putih ditayakan kaluhur teh terasa Indonesia ibu pertiwi milik kita. Ketika Indonesia Raya didengungkan, merasa orang teh bagian daripada bangsa Indonesia. Ketika menyanyikan burung Garuda, urang asa dibawa di luhur burung Garuda, asa hiber ku burung Garuda. Etalah perbedaan anak kerletik jeung kuari. Kunaon eta? Guruna berdedikasi anu luar biasa, memiliki tentang pendidikan anak. Camatna kitu keneh, lurahna kitu keneh, bupatina ketika kunjungan ke desa ke kecamatan, urang terasa dikunjungi ku presiden. Berbeda tah lantaran saeutikan kabeh merasa tanggung jawab, kainget-ingetin bae. Lamun dek Agustus tukang tape ti waru dek kesempatan, moal datang kesempatan beak biana ada diborong duit mah iramereun. Eta tukang tape coba ge. Bawa diborong we tukang jagung tukangan diborong. Nah iyalah terasa luar biasa. Si keneh teh lalakon kos kitu teh. Kebelah dieuna kebelah silih andalkeun jelema geus tara loba. Ditanya ge budak, "Ceng Aisyah, ente ke lapangan mana?" Jadi Agustus, emang Agustus Pak? Ya budak. Atuh ieu budak sakola bagi teh nyawa Agustus. Teu jarang kabeh. Baheula mah di lembur kabeh ka lapangan menyaksikan baris, menyaksikan kenaikan sangsaka merah putih. Terasa Agustus teh dibacakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Anyar keneh pan kolot-kolot urang baheura terasa ka awakna ceurik jeung merenungkan. Kuari geus renungan-renungan tentang kemerdekaan. Sebab geus dimodi timbullah musuh-musuh negara. Anggaran PKI timbul di musuh-musuh negara. Kafir kuari bercokol di musuh-musuh bangsa Indonesia. Nuku urang diusir malah ditambahi deui. Deuk kumaha rasa memilikiنا persaingan ketat di Indonesia. Kuari politik geus lain politik bangsa Indonesia, ekonomi geus lain ekonomi Indonesia, geus dimiliki kabeh ku musuh. Urang berdiri di atas negara nu urang dimerdekakeun teh malah jadi tamu. Nyana kuari asa jadi pribumi. Deuk kumaha coba Agustus geus eueuh. Kemerdekaan geus teu pernah dibacakeun. Sejarah-sejarah geus hilang kuari. PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali. Musuh-musuh araya deui di urang. Nyana kuari bercokol di politik, di tubuh negara, ekonomi geus puguh kuari. Urang kuari geus teu berdaya. Eueuh deui ieu teh ngasa golok kan. Ngasa golok lah set. Hei sia ngasa golok jeung naon? Embe. Mun embe kebo. Mun kebo celisia. Geus asal geus kos kitu bae geus diajakan ngomong. Diajakan ngomong geus aya nu liwat sempring bae nya. Ye, kuari jawara-jawara geus mararurai deui. Ngasah leungeun deui kuari. Ieu ge bangun deui. Ya, bisi perang siap deui. Jakarta kuari jawarana geus timbul deui. Besi Jakarta emang kumaha gitu. Nyepak di dia kena di itu. Ya Jakarta emang kumaha gitu. Itu boga sejarah Jakarta bae. Atuh pan aya si eta teh asa. Atuh pan sia nya leuwih jawal mata naing. Tuh Masya Allah boga si pitung atuh Jakarta Bogor atuh boga Talus Bogor. Ye atuh Banten boga salah asem. Di dahar di Banten datang ke urang ge teu beak. Ilegan. Ya Allah ya Rabb. Ya atuh hudang geus ya perang mah ujian ka ditu mah itu lain deui urusanana. Tah bintik-bintik geus rada darareukeut darah. Jana persiapanana geus pohara jasa. Ngaran-ngaran kafir pasti teknologi berbagai kekuatan senjata luar biasa. Urang teu boga urang mah tiba heula ge. Tiba heula ge urang mah make bambu runcing, golok ge gorok tarang hau. Nah atuh antepkeun bae. Emang kumaha boga sejarah Indonesia.
asal geus cakustan maju pantang bundur nyana nanya ka mana maju tad ka mana lu ngomong amat sia maju geus asal geus kos kitu bae geus asal geus kopeahna dimiringkeun sia geus sia ka mana maju cakustan lagi maju nek merangan salah ulah ngomong maju bae pokona mah ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu berangkat sia ka mana ka Jakarta deuk naon lah Jakarta ieu maksudna deuk naon teu nyaho justru polisi ge nu riweuh ge kos kitu teu nyaho maksud di budak ge aing bingung cak polisi ditewak salah teu ditewak salah apa ieu kasusna teu nyaho uyangan polisi ge asa kausan maju ieu nu riweuh ge kos ge belum banyak eta mah imah saya ulah ngomong belum kayak ngarembet ieu mah nu dibahas nu dipermasalahkeun teh lamun geus kos kitu tah hese tah sebab urang lembur mah asal geus kos kitu bahayana nama geus pae sorga sia geus atuh poh jelema anu teh nyaho naon mokono aing mah pae sorga geus kitu bae hese di Indonesia teh kos kituan aya kos kituan di Indonesia teh tah anu nyaho birokrasi nu nyaho aturan mah tah mah gampang ditaklukkeunana ieu nu teh polisi halangan jangan sembarangan hajar kan riweuh polisi ge atuh polisi 100 ieu 1000 tembakan paling nu pae 10 beakeun nya ujianana hajar beakeun ieu mah polisi pengaman amankeun paehan abeh aman urang mun geus kos kitu kumaha urang masyarakat teh geus kitu hese di Indonesia mah mantak anak-ananan loba ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh tujuan kafir musuh perang nyana lobaan urang saeutik rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bae di imah anak teh heula kena parae hadat perang siap perang gitu teu puguh aturan aya geus perang mah teu puguh aturan urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak gunakeun henteu babit naon nu kacekel mah peler los atuh di film rapih ge ai waktu prak-prakan henteu naon nu kajenggut bae ye emang perang kok kitu gelut ye urang Arab anu eleh ku dilangketek datang ke seserian dak pae lain make pencak ulang ketek tah ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi ti kepala suku nu henteu nyahona naon kajadian eta teh disejarahkeun di Belanda eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda eta aya salah satu Belanda anu kitu nang nguraykeun tentang peperangan Indonesia tah nu riweuh geus kos kitu nu korban-korban Belanda teh eta ketika cakustada hajar atuh Belanda kan riweuh nyana tuh kekuatannya paling senjata dedet taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditanggung eta sieun dina Belanda teh geus kitu doang Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia Masya Allah nu dipake kasih det cara ricing bae kuari mah tuh ye atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjatana los atuh geus serang bae terus ayo bae geus diguling-gulingkeun ujianan teng baja emang kumaha gitu digolingkeun goreng Indonesia mah ih cenah kumaha mun kabedil salah sareba kempet eta wiridan sakitu bae ge eta teng baja teu bisa kolot baheula geus siapa lamun aya anjing bantah ojang parati anjing salah sareba mun aya anjing ngagogok salah sareba anjing teu bisa
Nah kuari pakai tank bajak salah cara bokep sok gerak kusia gitu. Jadi cara puasa lah tuh gitu, atuh udah dari takun puasa tuh bagus. Kos itu pemun teh hirup paes ya. Kalau bala barisan nurunkan ilmu teh teu kudu anu wayah perang ke gaya kesatria teh aya. Tenang bae, masya Allah karim. Nu dipake kasieun sejarah Belanda eta. Ketika kepala suku geus instruksikeun, maju. Pantang mundur di Indonesia. Lain lalagan eta nu ka Yerusalem, nu ka Poso emang eueuh instruksi atuh aya. Cicing be bangun bodoh teh nu nginstruksikeun mah geus. Teu nyaho diselidik hese. Eta lain anak babab anak buah di mana? Kalau itu bukan anak buah. Lain itu berangkat ke itu, ih saha mah. Punya anak sebenarnya gitu. Tenang. Ngomong cicing, ya di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang. Di Gunung Karang aya cicing we jelema. Anak buahna loba. Ka dieu ge loba, Kiai. Anu, cenah mun perang siapa? Ya aing boleh diajakan perang. Heulangan gua ngaji bae heula ke lamun geus perang karak. Apa si bae cenah gua rek perang urang siap. Siap Kiai aing. Tuh, ya lo maka aing bajar geper. Di pandian sia ku aing. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu nu mantek Kiai mah baroga empang bae, baroga empang lain jang lauk-lauk teuing. Lain perang diseuseuh ku aing ya. Udang ya berangkat, udang berangkat. Seuseuh pokona ngahiji jeung kotoran santri. Leg-leg kusya anggap eta teh pelor. Nah ieu keur carita perang, masya Allah. Si Arifin we atuh peso belati foto teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun kitu heran aing mah peso belati ka aing foto orenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan mah kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge paandal-andal. Orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos karitu tanpa ngurangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan ku ari mah kamonesan bela diri geus rada mengurang apalin Gusti Allah. Zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca. Zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri. Tobet lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencakap. Hei pokokna di Indonesia mah ulah dikira. Eta kabehan kan kos kitu sebab situasina seperti eta. Nah, ketika geus merdeka tadi nangis geus eueuh ku ari penca geus eueuh baheula malah lakon kulekeun leutik atuh budak santri leutik we batu dikiekeun set ceger eta teh geus jadi kaulina keur leutik golok set ya masyaallah ku lagi kaheran ka santri baheula teu teurak bareng di dieu orang rompangna gede ka dieu sial nipu aing. Itu teh cikene ku ari geus arewe jeung diulah deui ku guru-guru ge ulah lah ke bae urang terlena ayeuna ku kanikmatan dunia akhirna ketika aya musuhan sieun nah ieu ge nang Allah diberesieun ke semangat perang semangat juang aya di nang Allah deui iyalah sahabat kuari geus mulai tepati giat ilmu bela diri balap kudana manahna balap lompatna kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah Allah apalin mantap diturunkeun kuari